Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iatan. Siapa terpuasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datang dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana batu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayun sikanil makulati wal masrubat wa an liqa'in isaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti berang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu puasa syariat geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri cili pakai ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima. Sebab tema puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayumsikan jami'al baihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat di puasaan kunyana beteung di puasaan kunyana zakar di puasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayumsika an jami'al dhoi nahan tina sakabeh anggotana mata celi irung sungut leungeun suku al muharramat wal manahi wa zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh.
hapak mun cara pare gacung dipelak disurubuk pas buahan hapak gacung ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae oraw kunaon cak pamajikan garacung modal tanaga gacung kak geus bae kak ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi ka manakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah lah cugna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus maceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu di puasaan maka fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu kos jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal puasa tariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pijami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana masyaallah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah nyunut Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek Assalamualaikum salam cek Kangjeng Nabi ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan siapa terpuasa ngan lapar doang ceurik jana kayu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subajaat tsaniyah datang kedua kali datang assalamualaikum ya Rasulullah salam naon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cak Kangjeng Nabi dipikir jana balik deui ka imah langsung wa adat di baiti hadiu pe di imahna nyana dapakuran ke aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedekti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa ke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang
Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kanjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikatna mah loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajzibihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kaman geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa ye bisa sakali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan anu
diurang ke kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburan. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya situ batal ya iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Baitul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Baitul Adawiyah. Tah, ieu kuburan Waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Rubaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun ka nu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan ini. Mal doa teu kira-kira saja. Tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abi mah tegarapkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ileung inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di sorga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anake cilaka. Beneran ieu mah ka anake ulah cek. Sugan eta ieu mah kata tangga ulah. Naon sebabda begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jarijin. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah. Para doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hati
tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsaku sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala ejeng nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah besi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajutuna ya ibadah hakikat geus urang kuarima ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min samilal ju ngan sakadar boga lapar doang berarti ieu puasa teh mencitak merubah ngajadikeun manusia takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lamun geus takwa atuh geus inna akramakum indallahi atqakum sedengkeun nu takwa nu dimulyakeun ku Gusti Allah disadiakeun sorga nu puasa sorga sakitu we geus pokona mah asa jelema daek puasa di bulan Ramadan geus ka sorga bae bahkan nyana hirup di dunia teh sabenerna mah kadeuleu ku mata doang orenganan keur uncang-uncang di surga Firdaus minimal di imah haji Firdaus lah orang keur puasa di bulan Ramadan lelempangan ngaler ngidul ngetan ngulon orenganan cak batin mah keur lempang di surga Masya Allah iya orang iya calon-calon di surga ya lain amin undutan baik tetep baik calon surga jangan mantak datang ke kadedek siap hayangnya ho coba puasa kumaha abeh puasa orang sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala syaratna puasa aya 4 nomor kahiji beragama Islam sanajan
puasa ai Kristen mah terjadi sanajan puasa Yahudi mah terjadi sanajan puasa kafir mah tetap terjadi lantaran teu memenuhi syarat nomor kahiji beragama Islam. Syarat nomor kedua waklun boga akal sampurna ya netamis nutu boga akal sampurna matu wajib puasa sebab kurang syarat kaya ning edan kaya ning budak letik can tamiz budak letik teh ya jayaning jelema-jelema anu ablah teh ya tepuguh edan mah henteu ngan disebut waras ge henteu ieu ge sarua teu tamiz tu kos karit mereka tilu wanikaun minawi aidin bersih tina model haid berikut jeung nipas berikut jeung wiladahna tayeu mah khusus awewe lalaki mah moal aya nu paling ge nongtot bohong lu head island cekula iget beta kula maya tamu datang ka imajeng pamajikan anak raya almarhum kene di dieu tadi arep pas zohor kukula diajak cekula ka pamajikan anak saya mau sholat dulu ya ibu. Oh iya ibu kalau mau sholat di dalam oh saya lagi men oh iya nggak usah dah diajak salakila kukula pak yuk kita sholat saya sudah sama lagi men jajakin sia ajaknya naon urut men jadi kukula teh husu teh sholat iya ngeletak wae teh urus lalaki men ayah baik pasti jana ke datang ka ieu mah nanyakeun ya kunaon teh sholat cacat dia men atuh aing men cek kita teh emang aing men naon udah cek pamajikan pasti di imahna men mah keluar head eta lamun jana sadar mah datang deui ampura kiai aduh kula men tadi salajan wiladahna teh ayeungan sakadar kitu sageclotan saeutik kaya ning nu dikaluarkeunana adalah getih kimpel atawa daging kimpel walau liulkoh au mutkuh sarua wiladah kene nomor kaopat ilmun bikaunil waqti qabilan yusum nyaho kana yen eta poe eta waktu narima kana dipuasa kaya ning lain yaumisak atawa lain yaumil id atawa lain yaumit tasyrik nah iyalah poe nu eta mah teu bisa dipuasaan haram puasa di poe-poe eta tah poena lain poe eta sehingga narima kana dilaksanakeun puasa jadi kudu dikajaokeun poena yaumisak apa lain kemudian ieu yaumil id apa lain tasyrik apa lain syarat wajibna puasa aya 5 nomor kahiji Islamun beragama Islam aya tadi syarat sah puasa ari mah syarat wajib puasa
Nomor kedua kudu kataklif. Nomor kahiji Islam. Nomor kedua kudu kataklif, yakni geus balik atawa boga akal sampur. Budak leutik di bawah balik sanajan pinter tetep can kewajiban puasa. Andai katanya na puasa ganjaranana ieu adalah jang indung bapakna. Masya Allah. Urang boga anak kakarak umur 11 tahun, kakarak umur 12 tahun lalaki atawa 13 tahun pancan balik ngaranna lantaran nitih dina umurna di bawah 15 tahun. Ajunya nacan orang ihtilam ya ngimpi ji macan balik tete budak tetapi geus kuat nyana ngalaksanakeun puasa dididi ku urang ditungtun ceng puasa tete encan kewajiban puasangan nyana puasa diganjar jang saganjaran aja can kataklif jang indung bapana. Masya Allah, alhamdulillahirabbil disumbang urang ku anak. Geus budak leutik can kewajiban puasa lantaran can tamyiz sanajan can taklif sanajan manehanana ieu adalah pinter. Kitu keneh jelema nu edan teu kewajiban puasa mubaaleh teu kewajiban puasa jelema weureu teu kewajiban puasa lantaran teu kataklif. Weureu teh mabok. Nomor katilu wa itaqatun jeung kudu kuat. Jelema nu teu kuat ngalaksanakeun puasa mah teu wajib puasa lantaran Allah nurunkeun Kangjeng Nabi urang teh lain sambarangan di ditu nage rahmatan lil dedeujeungnya ka umatna sehingga ya umatna nu teu kuat bae teu kudu puasa. Kunaon memang memantak tekuat teh lantaran likibarin kolot umurna 90 tahun umurna geus 100 tahun nya nama tekuat asal jam 10 bae nya nama kudu daharna 2 boboko. Wara taki-aki teh mah. Tuh kuatun puasa daharna para teh mah ya Allah. Leuwih ti si buta dawan. Emang bener ieu mah geus teu kuat puasa lantaran kolot teuing. Kangjeng Nabi diutus rahmatan lil teu kudu puasa. Pidyah kali geng. Masyaallah. Amaradin yubihu tayamum atawa gering anu parah ukuranana anu geus meunang tayamum. Gering dipaksakeun ge tita puasa tu boro-boro tita puasa nahanan panyakit ge nyana teh geus teu kuat. Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia teh lain titah nganyeri, lain titah ngabahayakeun justru rahmatan lil alamin. Lu gering teu kudu puasa lantaran teu kuat dipaksakeun isdeh ujianna. Ulah puasa. Mantak besi di lembur urang aya jelema lempangan tapi teu puasa. Gering atau edan teh rahmatan lil alamin kudu kuat teu kudu puasa. Aya jelema isuk-isuk geus ngagoreng sang ceuk segitu amat ieu masyaallah kakarak jam 9 ieu sangu digoreng ya Allah ya Rabbi bawana ngahiliwir ai keur teu puasa mah cuek-cuek bae tapi keur puasa mah ngadenge goreng bawang masyaallah karim keur puasa mah urang tengah poe hajun neuleut di sawah herang jam 1 eta padahal mah sapopoe mah tu tilong kabita tapi kulantaran keur puasa pohara culak cileuk nya culak-culak sedot baik gitu ya. Padahal cai di sawah. Eta keur puasa mah kos kitu eta. Pembawaanna. Kudu tokoh kuat teu kudu puasa lantaran Kangjeng Nabi rahmatan lil
teu kudu SS aja nu ngabayak kalau teh teu kuat teu kudu puasa gering teu kudu puasa naon berat mah jan teu berat ingin teu moal puasa kurang gering atuh sakudu sia maka rasa awak sia ku sia tah barang di deuleu nu ngagoreng sangu teh ngagoreng sorangan di dahar kuliah didatangnya mang kita terang nggak ada jarang sangu ulang kan tuh kuat jasa cina kalau masalah puasa tuh kuat jasa tuh kuat jasa Masya Allah jasa. Barang di dulu kurang kumis lagi sebuah kita kumis lagi gede Masya Allah cek kolot bahwa udah tai sahamur sebuah gitu ya bahasa kos gitu bebas tak bisa gede tai geus kos gitu eta mah jawara ngomong tah ieu ngabobodo awak sorangan meureun teu kadeulean jasa ta sorga teu kadeulean jasa ta akhirat nisbat di jelema eta teu kadeulean jasa meureun neraka jahanam nu bakal ngarerabnyana geus teu kadeuleu bae batur parwasa nyana ngagoreng sangu dengan dalil teu kuat padahal mah sakitu jagjagna oh mata hatena teu kadeulean eta akhirat teh kadeulean masyaallah mudah-mudahan urang kabehan diberi jagjag waringkas diberi sehat walafiat diberi benta mata hati urang sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor katilu kaopat wasihatun jeung sehat tadi mah kuat ieu mah nomor kaopat na syarat wajibna puasa teh sehat nu mantag pala yajib ala maridin nu gering teu wajib puasa gering teu wajib puasa ieu mah lan moal waka puasa moal gering ai tadi mah teu kuat ku sebab kolot teu kuat ku sebab gering emang teu kuat kuari mah nyana gering mun puasa kuat ngan ieu mah demi kemaslahatan awak supaya sehat padahal mah kuat ngan gering keneh moal puasa masalah kakarak balik di oplang diusada insani saminggu awak naga masih kuru kene kakarak neran ngeunah dahar ngeunah nginum masih keneh can kuat lempang geus mulai rada ngeunah jeung rada sehat diperkirakeun puasa mah kuat ngan awakna gering keneh encan jagjag besi karugrag moal waka puasa dengan dalil gering keneh ulah waka puasa masalah Kangjeng Nabi diutus rahmatan lil kurang kumaha nomor kalima wa iqamatun jeung cicing di imah di lembur teu nyaba ka mana-mana nyanana henteu keur nyaba cicing di imah eta syarat wajibna puasa andai kata ijil malumpangan berangkat silaturahmi ke Surabaya berangkat ziarah ke Surabaya atawa dagang ke Surabaya atawa nagih ke Surabaya atawa boga pamajikanana hiji di Pasar Kemis hiji di Surabaya nyana giliran ke Surabaya poe bulan Ramadan aing gilir lah ka ditu teu puasa ge teu masalah masalah daripada nyana ditelepon ku pamajikanna bang ya. Iki kan gilirane waduh orang Jawa waduh cek ieu salakina teh moal waka ka Surabaya kakak mah lantaran puasa ieu teu kuat atawa sanajan kuat ge lah besi kaganggu dorakaan kene puasa nyana daripada teu gilir ka pamajikanana wajib gilir ka ditu cenah besi teu kuat di jalan buka sia di jalan ye marukan kumaha gilir ka pamajikanna ka ditu ka Surabaya
daripada nyana teu ngagilir ka Surabaya mempertahankan puasa doraka sarua teh gilir sia ku kekeh na ngagilir seuri sia bangun ti ngagilir tanya kurang Pak Haji pan teu ka Surabaya lah sampai ngagilir ceuk teh emang nu di Surabaya nu kolot apa nu ngora kolot mun kira-kira di Surabaya nu ngora gilir bebaskeun habek ya juga segitu lima nomor kahiji beragama Islam nomor kedua taklid nomor katiluna ieu tokoh kuat nomor kaopatna sihatun sehat tegering nomor kalimana iqamah teu kamaman rekan salah satu asya rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niatun niat lelan tipeting likul yaumin unggal poe fil fardi dina puasa fardu urang bermazhab Syafi'i nu dibaca kitab kurang kitab mazhab Syafi'i mun urang nurutkeun mazhab Syafi'i nomor kahiji rukun puasa teh adalah niatna kudu tipeting unggal poe kudu niat teu meunang niat sabulaneun teu meunang niatna anu paling rendah teh nawaitu sauma niat kaula sauma puasa godan isukan cukup eta paling rendah sakitu tapi niat anu sampurna lamun niat anu paling pendek nawaitu sauma godan min Ramadan cukup sakitu mun bahasa urang mah niat kaula puasa isuk dina bulan Ramadan cukup nih sakitu sakitu tak cukup tapi wa akmaluha sampurna niat Syekh Nawawi di bejaan urang nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar bagus ya dibikin ke anak sih maka Allahu akbar deh ulah tamah Syekh Nawawi tah mere beja ka urang sekali deui aya nu ribut di lembur aya nu Ramadan jeung Ramadhani ribut datang kampung tarawih aing mah kadinya urang mah modal nya nama Ramadhani bae Ramadana sia ribut Ramadana datangkan ke tarawih belon geus bae tuh ulama keni Ramadan ribut pan berebut Ramadhani sebab dihidupatkeun Ramadana sebab bermun sorif ribut atulah ribut geus urang make Ramadan mah yuk gitu bae nawe itu semua godin dari pardusahri Ramadan mah ributan nyana piceun ni geus beres na Ramadan ni Ramadan ribut ulah ribut jadi urang di pagahan lain cakula urang tuturkeun bae Syekh Nawawi Syekh Nawawi Tanara jegud ulama Indonesia dua anak diakui dunia Syekh Nawawi nu hirupna lolobana nya nama di Mekah bae nu kukula geus pernah didongengkeun kitu naon ngaranna kahirupan Syekh Nawawi Tanara biografi Syekh Nawawi Tanara ti mimiti lahir datang ka rada gede ulinnya jeung babaturanana peutingna pernah ngimpi nyana ngimpi teh dahaga kemudian sanggeusna dahaga di pangimpiannya nginum nu aya di empang deket imahna lantarannya nama ayana teh di Tanara deket laut Kronjo begitu diinum dahaga
dahaga keneh lumpat ke sumur dahaga keneh lumpat ke laut laut diinum datang ke beak cai laut dahaga keneh bebeja ka bapakna Ki Umar ceng ulah diomongkeun ka sasanya aceng bakal jadi jelema gede sebab ari cai eta adalah biang segala rupa kahirupan melak pare kudu aya cai melak buah kudu aya cai kudu disiram ku cai berarti nandakeun ilmu kabelah ditu na ma'rifat ieu aceng mah boh minum teh beak empang beak sumur beak palet geus aceng pasti jadi jelema gede ulah loba omong ka sasaha masyaallah ai di urang mah di urang ngimpina ngimpir raga ka sumur ge teu nginum raga ka sumur tetep bae gara malam teh rek nginum depan puara jasa sabalik Syekh Nawawi mah geus aya di sumur ge kekembung nginum malah ditahan sabalik lah geus garing mah geus beunana jadina pangimpian aing nginum pae hasana ya nginum pae udang bakal ke mana alhamdulillah cak mana sih aku alhamdulillah oh mah raga ka sumur kurang ngimpi heuh ada nage kulah udang mun teu udang mah kekepan nginum sia henteu manahan heuh cak mana sia bodoh sia geus ragag ge ka sumur teu nginum keneh bae sekali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi bikin kurang ke anak kurang carana ieu lain ti abah menang ngaji ti kiai ngabejakeun menang ti Syekh Nawawi Tanara teu ngaku-ngaku urang nyana anu nuduh nawaitu niat kaula shauma godin puasa isuk an adai tina ngalaksanakeun fardi Ramadan syahri bulan Ramadan hari sanati dina ya tahun lillahi ta'ala beres geus urang macana ulah diributkeun mun diaji make bab nahu geus jelas jasa kitu niatna unggal beuting tapi di mazhab Hanafi memenang sekaligus niat nawaitu shauma syahri kulli kaula niat puasa sabulaneun bisa nganaya bagus da cenah atuh eta niat menurut mazhab Hanafi urang baca dina Fathul Muin mah ngaganjal ketika urang poho mun urang poho puasa teh teu niat kaganjel ku eta lah ja aya niat nurutkeun ceuk Hanafi baca kurang nawaitu shauma syahri kulli ulah niat puasa sabulaneun jampang beres tah ieu mah kudu macana urang puasa niat teh penting antara mana niat antara guru busansi jeung fajar shadiq yana subuh didinya niat urang inget ke salat isya Allahu akbar ke salat isya ya aduh jan niat ya inget di jero salat niat menang tadi jero salat bage niat tuh masalah dikerteget ulah diomongko dia niat apa di jero hate ulah keur kieu Allahu akbar bari ngadengekeun imam jamaah al-hakumut takasur ya isya urang ngunyem nawaitu samaghadina batal atuh sebab dapat teu aya taluk jeung salat atuh batal urusan ceuk urang urusan jeung salat mah beda ibadah tapi di jero hate mah masalah Allahu akbar kemudian imam keur maca lagu urang niat di jero hate tah kok cenah kiai bisa teu ngabatalkeun aya diomongkeun mah batal pan dina hate teu batal atuh sia sanajan teu niat ge atuh geus ngaco bae salat sia geus ka dieu itu teu batal eta sia teu niat ge geus ngaco bae bubu unggal salat
nyana terus puasa sakuat aja sakuat jam 10 masih kuat jam 11 jam 12 geus kicep-kicep remeng-remeng cek kena dedeuleuan geus teu kuat aing geus teu kuat wah mun dipaksakeun paeh wah harta teu kuat mun terus puasa bakal paeh Allah teu nitah ibadah datang ka paeh teu nitah teu kuat bae geus jadi lamun nyana maksakeun zohor geus teu kuat remeng-remeng dedeuleuan jelema geus aya opat bayangan anak aya opat bayangan anak taha eta lamun diteruskeun datang ka paeh disiksa nya maksakeun teuing cak Allah ja aing mah nitah puasa ge jang lu kuat sia teu kuat mah ulah dimaksakeun dahar sia mantak tah jelema nu sok dahar ti beurang teu kuateun eta puasana tah ulah dikukumahakeun gantung bolon mana aya nu teu kuat lah puasa hiji dua emah paling emah jadi alasan emah jadi alasan mah Masya Allah andai kata beneran teu kuatna ngan di dieu ge dicaritakeun faktor teu kuat teh jarang terjadi kecuali teu kuat eta hiji liham ikun likibarin olot aki-aki umur 90 tahun nini umur 9 tahun perlu 90 tahun nah iya geus teu pati kuat ai normal mah normal ngan teu kuat ai geus kolot baca nama teu kuat umur 90 tahun aya anu dibere kuat kibarin aya anu henteu dibere kuat ngan hampir lolobana teu kuat sebab kembali deui ka arzalil umur balik deui ka budak nah eta di mana aya jelema kolot teu kuat puasa silakan teu kudu puasa teh banyana geus bae isuk-isuk uduk bubur di dieu belah dieu nasi goreng nasgor di dieu naon deui kupat atuh mah jualan tah naon budak tah eta teu kuat teh ku sebab kolot lolobana Al-Marodi nyubihu tayamum marodna parah mah anu geus kritis mahna mah nu geus kronis mahna mah nu geus parah mahna atau penyakit-penyakit lain silakan ai jelema nu henteu terjangkit kolot atau penyakit jarang teu kuat puasa teu jarang mentek ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 genep tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere ku nyana tah es bonbon ceng ya sun mong kuda naon puasa kulam siap puasa geus sakola encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapak teu ngomong sia tujuh kaing nya teu puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas teh daek puasa barang neuleuh budak puasa Masya Allah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing henteu langsung nyana ka aing mah ceurik cak majikan aku naon ka ceurik kagak ada puasa kakarak ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa nagaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh mah nyam kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa henteu lah yang puasa bae geus balik puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana sehatan rajaban kiai ti mana-mana mulu dan teu tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti ka Surabaya ti dieu ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon ya di jalan ke Cirebon memeh Cirebon jam 7
jelema kabeh mawa sajadah di ka masjid. Terus saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ge batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleu budak leutik duaan. Make baju putih, make samping, dituturkeun ku bapana, di dia aya sajadah leutikan, malah aya sorbanan. Lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate. Barang lu budak leutik, berangkat di jalan kan Allahu akbar, Allahu akbar. Tercapai tangan Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sial berenangan cak diana. Budak leutik teh takbir aing jeung bos. Sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos. Goblok teh cak nya. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Cak nya teh digeblukeun lawang. Nya ka masjid ceuri. Karena sehatan ku budak, masya Allah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem. Aya nu ku kiai, aya nu ku ustad, aya nu ku santri, aya nu ku babaturanna da deui. Babaturanana datang ka dinya, "Heh, tolol sia. Lebaran-lebaran si babok goblok beureun. Isukan jeung aing bareng mabok." Bari bawa lebaran. Karena sehatan ku beureun oge nya tuh. Poe lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae. Isuk berjamaah jeung aing. Tolol tah budak. Tapi eureun kan berarti kan karena sehatan eta. Iya ku babaturan loba tak kana sehatan ku budak leutik. Masya Allah. Aya jelema teu boga anak. 15 tahun teu boga anak. Rumah tangga 15 tahun teu boga anak. Imah akring, mobil mewah. Geus puguh kadaharan jeung pakewa geus teu kacaritakeun. Tapi kan di imah sepi nyana teh. Biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana. Kahibur ku pemajikanna lempang dan lain sebagainya, aja pemajikanna bager. Tapi ketika neuleuh bapana, di kota mah di kota teu daek kana sehatan. Islam mah kos kitu nu iman mah. Ka toko teu kana sehatan, loba budak di restoran teu kana sehatan, tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid. Budak ditungtun, sapira budak nyana ngerenyed hate aing hampa amat. Teu boga anak aing geus 15 tahun. Mobil aya. Imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa mangmeulikeun budak. Ketika di toko bisa mangmeulikeun budak, ketika dahar aing bisa ngajajanan budak, tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge. Tidinya hiji jeung dua. Naon ka? Hiji jeung dua. Kan jadi kiai teh. Hiji dua ajaknya. Daek dicandung terus, daek dicandung. Ieu mah wassalam. Naon ieu naon? Aduh, kakak teu kuat jasa. Jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana. Luis jasa. Geus diluis-luis make baju putih, make sorban diiringkeun ku bapana. Bapana kahareup nyanana di tukang. Sangkilang bari jeung lalagaan. Unggal Jumat eta teh neuleuh pemandangan eta. Neng ieu mah kieu bae. Atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak kayu mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis. Atuh kanu goreng mah kakak moal boga anak sebab sepaneng terus. Lamun awewena anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran. Panti bulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dik kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh jah urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh kak ya tang ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah masyaallah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong
neng atuh jane atuh ieu mah jawaban muriang teh mah tuh aya na bae kakak mah sehat nya nu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aja ku batu ya atuh aja ku basi pikiran neng ieu misalna ieu mah teu rek di kukumah ieu neng tetep neng pamajikan kakak kan ieu neng pan kakak sehat ya kerlek paek dirinya bisa paek tadi dinya tah diomong kos kitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebal semat dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese eta nu gering we hese oh mun teh manu teu bogaan apa sajeuna geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese teh awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan pan ka kula ge geus ngomong teh awewe mah dicandung aja nilai dituna dina Quran malah lain 24 ka hehe parangsana kumaha meureun aku lagi jahayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awe teh sial teh kieu sial geus aing mah moal ngaji sanunitan ngaji ka dieu cak aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh Masya Allah karim iya tokoh nomor keempat sehat beda jeung tokoh makan nu sehat kadang teu kuat iya mah sehat berarti lalawanana iya mah gering mariam tah mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa komo ngagoler mah di rumah sakit diimpus teu kumaha puasana boro puasa pokoknya nahanan penyakit ge parah gering ieu mah teu wajib puasa teu wajib sebab Allah nitah ibadah teu kudu ngarusak awak sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana Masya Allah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu Qur'ani eta ibadah nu aslina kaopat nomor kelima wa iqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan tuh nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimeunangkeun kitu ngan dimeunangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung dek naon nagih ka Bandung dek naon silaturahim ka Bandung dek naon gilir ka Bandung dek naon dek nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkeun puasa kulantaran saparieun tawil biniatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari keur carita afdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ge deuk buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu mantak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh wase pohar di luar ge geus tiis
Aju diuk kumahanya nek pedak bisa dek tunggul bisa dek doyong bisa dek nangkarak bisa geus geunaheun mah supir aya dek SPG di jero mobil masalah berangkat di pasar Kemis ke Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ke Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup ngatak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah